Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Itu ieu tungtung nama taya anu dek ngelehan. Leungit weh kaharmonisan hirup teh. Anu nyata rumah tanggana gumilar salilana ditapuk ku reueukna mega kandel sanajan tacan bregna mangrupa hujan silantang anu dordar gelap binarung angin anu ngagelebug oge ari pras-pris mah teu burung we. Kalah ku hantem mah teu wudu matak jiburug oge. Atuh mun keuna kana bilik lalangit lantaran kentengna bocor teu burung lila-lila mah matak bobo. Anu akhirna geus teu bisa ditarekahan deui puguh pihujaneun tetep meded. Sakali mangsa mah breg we hujan angir dordar gelap. Gumilar ngalakon rali kana Purwadadi. Poho kadiri, poho kapamajikan, antukna leungit pamilih sasar pikiran, nepi ka Nyi Arum kapaksa ngabeng bios tinggalkeun Cicapar, muru Kamiramare nyamperkeun Arman jeung Nyi Ningsih, ngan sakadar pikeun nyingkahan amarahna nu jadi salaki. Paribasa senuhurung cai caah mahmun di deukeutan, pinasi bakal ngaduruk sarta malilgeun sagala-galana. Anu kari ayeuna gumilar sorangan. Gulak gelik teas kari bincurang herang-herang kari mata tesanyana. Nyisari anu ayeuna geus jadi mojang lenjang baheula oge geus dicokot ku akina nyaeta Pak Asmita anu mangkuk di Nangkapait. Diasuh ku nini akina lantaran cicing di Cicapar oge mata kue ruksa kana jiwana. Salilana kudu nyaksian gurgerna anu jadi inung bapa, anu jadi alatan ngan ku leungitna Wijana lanceukna Nyisari. Anu pikeun maehna mah geus poho-poho acan ka lanceukna teh. Komo kana kejadian baheula waktu dia udag-udag lanceukna lantaran mika hayang daging hayam dada mentokna ari dihilian ku hulu hayam sama sakali teu mantra-mantra acan. Gumilar ayeuna teu beda ti anu pareumeun obor. Komo sangeusna kolot-kolot anu jadi pamuntanganna geus narungtutan ninggalkeun marulang ka alam kalanggengan. Geus puguh aki salhapi, aki sidik oge ayeuna ngan ukur tinggal ngaranna. Anu tetep ngagaris dina hate anu moal bisa dipupus saumur-umur. Maotna teh di Cigasti lantaran bareto sangeusna nini usih miheulaan ninggalkeun aki sidik. Aki sidik oge terus we nuturkeun paparta minangka paninggalan anu ngajung kereng keneh. Ngan si Rawun monyetna anu satia. Sanajan ayeuna geus kacida kolotna oge tapi masih keneh jag-jag. Ayeuna aya di Nangkapait minangka jadi pangasuhna Nyisari. Anu lamun init-initan teh teu weleh mimilu tara tinggalin. Patalakuna tetep sarancing geus baheula malah ayeuna mah geus kacida leuwih iceus pangabisana. Sacara hiji sato anu ngabogaan daya bela diri anu kacida hebatna. Bisa kapulungan oge ku Nyisari. Cinek nama si Rawun teh bisa dijieun guru jadi nambahan karena pangartina Nyisari anu geus kapimilik warahan ti bapa anak katut akina. Mang Dekong sadadan ayeuna aya keneh tapi geus kacida kolotna.
geus tara lunta ti imah mewok we dicigasti oge sarua jeung almarhum Aki Sidik nuturkeun anu jadi anakna Nyi Asmi. Ayeuna mah sok disebut Ma Asmi. Make boga anak pakokolot lalaki umurna sahanapeun Nyi Sari. Ngaranna teh Agus anu gegedeanana kungsi ngaguru ka Gumilar babarengan jeung Nyi Sari. Sanajan bener Agus teh ngaranna ngalap ngaran paparta zaman paparta keur budak ari dina umurna mah sahanapeun Sari. Tapi puguh da pernahna paman atuh Nyi Sari dina nyebut mamangna teh mani lelebisan. Nganinggang di pamajid anu ayeuna masih bisa dipuntangan ku Gumilar teh. Sanajan geus kacida kolotna, tapi katingalina mah masih keneh jag-jag sarta cangker-naker. Rupana wae sanajan keur ngorana kungsi ngalaman rucah, tapi maehna mah rada ngahemat tanaga. Oge teu pati teuing ngaranapan kasusah hirupna. Ayeuna sanajan sasatna umurna geus cuut ka hareup. Ongko-ongkoh wae pangartina mah kalah beuki nambahan lantaran ilmu panemu Aki Sidik dina sagala soal geus tamplok diwariskeun ka pamajid. Anu pikeun Gumilar mah teu ngarasa leungitkeun teuing lantaran sawaktu-waktu pamajid sok ngahaja ngadatangan ka Cicapar. Malah antuk nama mehna oge boga maksud rek terus tumetep di Cicapar ngahiji jeung Gumilar pikeun ngasuh Nyi Sari. Ngan kapaksa jadi ditunda lantaran ku ngabalecetna Nyi Arum ka Miramare. Anu pikeun pamajid mah ngajadikeun hiji kamelang oge ninggalkeun Miramare teh. Pokona mah melang ka Nyi Arum anu sasatna nyampeurkeun Arman teh bari mawah hate anu gudawang. Lantaran sarusut jeung anu jisalaki. Ku saliwat mah asa kacida mata kagetna. Gumilar anu keur waktu ngora mah memang maehna teh padet ku ilmu panemu hasil gemblengan ti Aki Sidik. Geus puguh jasmani padet ku pangabisa dina urusan ngabela diri. Apan rohanina oge teu kosong bolostrong pinuh ku cita-cita anu jadi udagan hirupna nyaeta ngabela bebeneran. Ngabela kaum lemah tina tindesana si kuat. Itung-itung ngabaladah garapeun anak incuna jaga anu cenah nu di akhir pasti bakal ngawujud dina mangsa ngadenge Sunda Sawawa nu dibarengan ku lugaina Seueusiwi Siliwangi ngajangelek dina wujud aya sirah tanpa badan. Nyolenang kujang pusaka anu minangka jadi pamanggul pupuh titindih Juragan Tatalang nyata Juragan Tatalang Yuda dina enggoning nanyerkeun keadilan. Tapi ayeuna Gumilar kawas anu poho kana janji. Uga tata nyata ciri wanci can ngabukti. Ayeuna maehna sorangan kawas anu geus poho kana dirina pribadi. Abongkena maehna gelar kadunya teh lain kahayang sorangan. Malah teu nyaho gelarna kalawan kudatna ilahi anu tangtu dina sajroning ngalakonan dharma wawayanganana moal bisa lepas tina suka duka. Senang susah, seurik jeung ceurik. Lantaran lamun teu kitu panggung sandiwarana. Di mana-manehna ngalakonan dharma hirupna geus tangtu bakal tiiseun. Moal aya acan anu lalajo baris mere sewangan kumaha ajenna. Lalakon hirupna di suguhan ku balarea. Anu matak teu matak helok jiwa Gumilar nu tacan sapenuhna nincak kana tingkatan jiwa mutmainnah. Tacan satingkat malah jauh pisan mun dibandingkeun jeung jiwa nu dipiboga ku Nabi Ayub. Dina ngalakonan ujian pangeran ngasakadar ku dicoba leungitna budak hiji, Gumilar jadi teu beda we ti anu pareumeun obor.
baroraah bisa nanyerkeun keadilan keur batur. Pamajikanna sorangan nyaeta Nyi Arum kumanehna geus teu pisan diberi keadilan. Kucina ngarasa geus teu kuat alatan mindeung papaseaan, alatan ku leungit Wijana. Nyi Arum kapaksa ngalakon ngejat kami ramare ngan sakadar pikeun nyingkahan amarah nu jadi salaki. Ngan untung nate Pamajid ayeuna mineng ngadatangan ka Cicapar jauh-jauh oge melukeun datang. Tayalian tina bakating pantengna ngaras semelang ka Gumilar oge pikeun nohonan amanatna Aki Sidik waktu rek karolesna maot. Nyaeta mihapekeun Gumilar Kamalang namah tetep paribasa teu gugurut ku usum turungkan ku masa. Awe terobah-robah nepi ka lesna pisah. Kanyahna Aki Sidik ka Gumilar tetep nganteng. Ngan untung nate Pamajid ayeuna mineng ngadatangan ka Cicapar. Nya berkah lilalia mah Gumilar teh lilir oge hatena. Pituasa tapi urukna Pamajid anu dina sagala-galana teu beda we ti Aki Sidik. Hasil oge bisa mulangkeun di hate Gumilar kana tempat asalna. Soal leungitna budak ayeuna mah geus dipasrahkeun sapenuhna ka keresana Gusti anu Maha Suci. Bisa tepung deui atuh eta di Arab-Arab oge. Cenah tetep teu bisa kapanggih deui. Mana kitu kudu ngalakonan papisah jeung anu jadi anak sarta bari teu kanyahwa nasibna aya keneh atawa memang geus sah tidunya. Timur deui dina hatena rek nyusul Nyi Arum kami ramare. Tapi samemehna rek nyekar heula ka pangjaratana Aki Sidik di Cigasti sakalian bareng jeung Pamajid anu kabelan harita keur aya di Cicapar. Nepi kana waktuna anu geus ditangtukeun Pamajid, Gumilar jeung Nyi Sardi tiluan ngabring ka Cigasti. Datang ka imah paparta reureuh heula sakedeung. Teu wudu kadatangan Gumilar teh Ma Asmi manidagdag degdeg. Aki engkong oge anu geus tokroh-tokroh magentak nyampeurkeun ti pangkengna. Asa wararaas. Kagagas ku anu geus jauh kaliwat tepung deui jeung Gumilar teh. Amprok jeung Pamajid nya kitu keneh. Ngahudang deui ingetan waktu baheula nyaba kami ramare nepi ka ngalaman Derna Padungdung jeung si Piong malah nepi ka hantena pisan. Antukna Nyi Sari pada ngagugulung. Leuwih-leuwih Ma Asmi mah dikekeuweuk bari jeung dicengcerikan sagala. Pokona mah ras deui inget ka Wijana anu lebeng taya embusanana. Anu akhirna semah teh ngadon disampakeun ku juhna Cimata. Sanggeus leler anu ngumbar ka sono bring we sararea arindit ka pangjaratan. Katambahan deui ku Agus anu kakarajol datangna ka paneurian. Gek sararea dariuk jang hareupan muncungna taneuh kuburan anu geus ngajejemrung pinuh ku jujukutan maklum geus lawas. Biasana kapalire teh mun manggih lebaran ngabring nadan ka pajaratan ngadon nyekar ngawuran ku kekembangan bari dibarengan ku nyurucudna Cimata. Rusras kana sagala rengkak paripolahna waktu keur gumelar di dunya. Ngumpul ngariung saka nyeri saka bunga. Berat cukut anu ngajejemprung teh pada nyambutan bari saraya oge taya anu lemek taya nu nyarek. Kabihanana ngahruk taya anu kapangaruhan ku siakna kaayaan kuburan anu sabudeunana pinuh ku rarentulna tatenger tina iuh-iuh rungkadna tangkal samoja anu taya reureuhna murageun kembang anu ngabarak bodas. Hadir harita
kawasangan gumilar sorangan anu pangparnana kasuat kasait hatena kagugat kageing dirasana Deta we sajeruning yang harapan kuburan Aki Sidik ngan manehna anu teu kuat nahan ngabarabaina Cipanon. Ak masehan dua pipina bari ngingsrek teh lelemutana mah ngalayang ka kajauhan. Tapi anu jelas mah ingetana teh melesak ka daerah Pakidulan. Bray sagala-galana naremongan deui mimiti tepung jeung Aki Sidik teh dibawa ku Sirawun. Breh deui gambaran waktu Aki Sidik rupa-rupa ilmu panemu serta bagan-bagan kewajiban manusia hirup. Breh deui waktu manehna keur aya di guha si colat lantar manehna katarajang apes kasoran ku pamajid. Nepi kawarasna deui diubaran ku Aki Sidik. Kolebat daerah Sancang. Brai deui waktu keur digemleng di basisir. Badan manehna ditenggelan ku galurana Laut Tidul anu sorana ting geleger teu beda we ti Gunung Bitu. Tang akhirna manehna digemleng deui diwarah jurus-jurus alip pikeun ngalawanan Mbah Jagur. Nepi kaprungna ijen patutunggalan jeung Mbah Jagur bari disaksian ku Aki Sidik. Eta kabeh kalawan sakilat kagambar deui dina ingetanana. Jadi nungtun rasa mielingna kanu geus taya di kieuna anu dina mangsa keur hirupna lain bae ku manehna teh ngan sakadar dijieun guru tapi oge geus dianggap akina pribadi. Karasa dina mideudeung satami kahemana teh geus taya wartes wangeuna deui. Aki tos selami ngantunkeun alam panah. Mulih ka alam kalanggengan anu sepi tina gogoda rencana. Mung kantos ngantos dinten balitungan painun hadirat ilahi. Namung Aki sanos Aki tos selami ngantunkeun anu moal teh dina waktos ieu mah tiasa tepang atanapi ngempol di sareng abdi. Namung Aki satungtung ombak-ombak Laut Kidul masih keneh ngagalura. Binarung suat jiwa gumilasan jiwa Sidik teh moal tiasa dipisahkeun. Margi didinya dina galurana Laut Kidul anu ting geleger jiwa urang teh sayatos nama tos dilebur dihijikeun. Enjing atanapi pageto Aki abdi bade kami ramareun nyusulpun bojo. Mangga Aki urang tepang di ditu dina galurana Laut Kidul anu handaruan. Damung didinya jiwa urang mah bakal tiasa tepang deui. Oge Aki wijana teh teu acan tiasa kapenak deui. Namung aya keneh ngisari anu bakal neraskeun cita-cita kanggo mapag medalna Sunda Sawawa. Dina ngadegna uga pajajaran ngadaun ngora. Waktos ieu geuning tacan medal deui. Ku abdi oge rupina mah moal kaalaman. Namung Aki mugi percanten naon-naon anu parantos diamanatkeun ku Aki tangtos bakal dilaksanakeun ki. Teu ku incul tangtos ku buyut tuturunan cita-cita mah moal dugi ka pegati. Kitu gerentesna hate gumilar bari nyang hareupan kuburanna Aki Sidik. Cipanonna mah murubut we geus teu bisa kaampeuh deui. Anu sejen atubat asa nu dibejaan teu beda we ti gehgeran sararea pada merabai milu murageun Cimata. Serog Aki engkong jeung pamajid kabeh kahareup ngahapit gumilar bari ting alingsreut. Pikeun gumilar mah matak nambah-nambah nyeresetna kana hate.
anu antukna manehna nyuuh ngarangkul kana dadana aki engkong. Ngabaseuhan dadana aki engkong anu kulitna geus kalijut peot. Iga-igana geus tarembong norelak pangaruh kulitna anu geus lanyid peot sarta urat-uratna anu geus kalenor dihakan ku kakolotan. Teu lila sararea geus ngabring di baralik. Pasosore kakara marulang kacicapar lantaran isukna rek miramare pikeun nyusulnya arum. Dina balikna di kacicapar Agus ngahaja milu lantaran rek telus milu ka miramare hayang nyaho di Pakidulan. Teu kacatur aras urusna. Kocapkeun opatanana mariang ninggalkeun Cicapar. Nyimpang heula ka Pak Asmita dinangka pait minangka bebeja anu ngadua kalian. Geus kitu mah kakara neluskeun lampahan ka Garut rek megat wahon ti Maktal lantaran unggal POG tutumpakan anu ka kidul mah teu weleh ting baliur Taralowong. Baraya Cakra nyoreang heula ka Bung Bulang anu lawas Katunda anu perlu ditempo deui. Aki Mursid anu harita keur ngalalentuk we juk dina golodog ngarep-ngarep karena anu keur ngalasuluh satawi dharma anu dihiras ka Cihieu kaci kebet kacihike kacihike bet mani ngamplang pisan salila tacan keneh ngaronghea padahal menurutkeun ceuk ijiran mah tadi oge geus daratang. Tempat kala suluh teh teu sakumaha jauh. Atuh lamur Cihike sasat masih sangampar jeung anu bohong teh mah lamun digorowekeun ti Bung Bulang tangtu kadenge puguh Cihike teh kaasup keneh ka Bung Bulang. Puguh duana oge pada meunang halangan. Geus puguh kana mah nasibna matak salempang. Keur aya dina jungkrang anu lungkawing sanajan harita geus eling oge tina kapehanana. Tapi da kayaan badana dibakutet ku tambang katambah awakna asa pasiksa. Maehna ukur bisa gegerungan beutu walakaya malah geus teu bisa gorgorokan lantaran beungeutna gareuneuh sarta barareuh dua bibirna mani bukakeng jeding tapak tali dijajakan. Huntuna sok sanajan taya nu murag tapi anu hareupna luhur hanap oyag unger aya kana 2-3. Ari Widarma dina datangna ka Cihike teh dumadakan nu rek didatangan rek nyampak keur suwung lantaran keur ka kebon. Anu aya di imah ukur pamajikanana kapaksa didaguan heula nunggu budakna nu lalaki pikeun nyusulan tacan ngarongheap keur arulin jeung babaturanana. Teu lila kurunyung budak teh datang tapi edas dititah nyusulan bapana ka kebon teh mani kalekednaker. Sanggeus diancam ku indungna yen lamun teu daek dititah nyusulan manehna moal dibere dahar. Kapaksa geus kitu mah kakaradaikeun. Ya kitu mani kalekednaker datang ku datangna disusulan. Barang ditepikeun teh amanatna Aki Mursid maehna teh teu buru-buru ngidinan balik. Ngadon tale teh heula natanyakeun. Tetelepe kawasna teh manehna rada-rada cangcaya meureun. Dume sakali ieu mah nu dititah teh teu wawuh. Lain anu biasana da anu sok matuh dihiras ku Aki Mursid teh apan karna ari ieu betjol anu teu wawuh nya pantes rek tetelepek naker oge. Balik ti Cihike teu wudu rurusuhan lantaran bisi Aki Mursid arap-arapeun lantaran talatah ulah lila-lila teuing kudu gancang balik. Teuing manehna anu memang rusuh atawa kabeneran jelema anu pasang rok teh nyeudeg teuing teu nempo kanu dihareup. Ari Jol Widarma kaluar ti lemur. Nah atuh ari cedak teh diadu
ceng engke urang lajengkeun deui. Balik ke Ciheke teu wudu rurusuhan lantaran bisi aki mursid arap-arapeun lantaran tadi talatah ulah lila teuing. Kudu gancang balik teng manehna anu memang rusuh atawa kebenaran jelema anu pasangro. Ari Jol Widarma kaluar celemurna atuh ari cedak teh diadu jeung anu nyeureudeg teh ya. Aduh. Mun atuh sing neleh atuh sia teh leumpang teh. Madraub nyentak bari palona mundali ka Widarma. Adat-adat anu hayang menang sorangan atuh nu diheulakeun teh jojo amak we kumaha ari kisilah didinya anu ngadupak bet didinya anu ngamek asal teh bet teu mata ka harti teh kumaha ye teh. Widarma memang anu brok teh madraul madraub manehna anu nyeureudeg bangun rusuh si laing sia ngahalangan. Gampang wes ya nemal teh. Madraub nyentak deui bari ngamankeun peureupna siga anu sabak beukeun rek dipake nimpug cukang irung. Alah tong teng dibaba ngobrol aka jeda koe kayaknya cukang irung lah papak jelema bedagong kitu mah. Nah asana teh si Busro cuma labung pipilueun ngagogog nya sugan kudu cara kasih kana ieu mah yeuh si konon teu kebat nyaritana lantaran kaburu disigeng ku si Obing. Widarma barang ngadenge caritaan si konon komo barang mireungeuh polahna ki Obing teh kira-kira manehna ngaranjug geus bisa dikira-kira yen ieu jelema-jelema teh saeutikna tangtu tas nyieun naon-naon anu mata karugikeun kakarna incuna anu jadi guruna. Jadi nungtun kapanasan oge dina hatena hayang nyaho. Bapak-bapak itu kupugu. Kudu puguh aturan jeung sababna atuh baraya. Rupana bae pikeun andika mah geus jadi kabiasaannya, resep bergasa ka batur. Widarma nemal deui satengah mancing. Kuda-kuda mah geus saged bisi ieu jalma-jalma teh aya karepna anu hade. Gampang sia nyacapak teh. Abong kena bibir tadi bangku sia plok. Ye atuh hari hayang dipabag mah sia asaan ye. Madraub anu ngarasa teu ngeunahna ku caitan Widarma nyabrutkeun peureupna kana cukang irung. Mangkelanan atuh mangkelanan. Tetelan di kamar tukang tumu kelingan euy. Widarma bari ka cingklak kagigir ngepeskeun panenggil. Tacan aya maksud pikeun malesna rajang bongan sia bedagong sia kudu diwaras sia mah. Utubanun teuing sia teh. Anak saha sia teh? Madraub malik bari ngahiukeun di panimpugna. Asana teh jelema saurang mah kerek nyun balaga pisan sia teh. Geus aya deuleu anu ngawarah kaula mah. Guru kaula cukup diwarah di ku tukang tumuk sia teh. Widarma bari ngarelepkeun sirahna ayeuna mah bari nyabrutkeun peureupna kana dadana Madraub. Nyoba-nyoba ngicip-ngicip wawasena aki-aki barangasan. Wes teu gampang deuleu hayang ngaraga padan si Madraub mah sia. Lamun heula tah babatok sia. Madraub nyebrotkeun peurahna bari ngagiwar karobah kuda-kudana bari ngahembatkeun panimpugna kana silah Widarma. Tapi orok aya Widarma oge teu eleh kesit ngagencak mundur terus nyerong beungeut ngabalieur nyingkahan peurah lawan anu meledos bau sakilat nepak pigelang lawan anu nyuruntul. Celeng luncat ka gigireun lawanna bari ngabadugeun sikuna nyatok gado Madraub anu geus teu bisa disingkahan deui. Ngabeletuk ngahan cagado. Madraub rikat malik kayaan beungeut rada-ngadang heungak tapi leungeun kenca Widarma leuwih kesit datangna ngagampleng kana carihamna anu ngajelikeun Madraub ngadayagdag rek dijengkang. Ngan si konon rikat nanean
badan maraum salamet oge tetulus nagebruk kana taneuh. Lawana di dinya konon rak-rak igana euy tumanta euy. Maraum marintah kasih konon. Gampang marintah mah maena sorangan ampir-ampiran kawiwirangan. Ngahaja ayeuna majukeun heula si konon. Engke di mana tanaga lawan geus leuseuh kakara rek dising hareupan di kumanehna. Mulung muntah kirituna mah. Si konon gancang medengkreng ka hareup. Sanajan hatina mah rada peot lantaran mireungeuh maddaeup oge nu kawilang leuwih onjoy pangartina ngan sageprakan pisan make degrag-grag sagarupa. Tapi lantaran loba batur maena boga angkeuhan tang tu bakal dibantuan. Anu matak teuleum-euleum ketakna mah kawas anu sugih kawani ngan oro kaya. Nalika dek narajang